Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu simkuring dipihormat sareng rencangan sadaya anu dipika cinta. Puji sinarang syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kasempatan tiasa ngariung dina ieu acara. Shalawat sareng salam urang panjatkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna, ka urang sadaya salaku umatna, dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teu pangkeun wasta abdi Wildan Yudayana, simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kersa hadir dina ieu acara kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan PSBB. Ku kituna hayu urang sadaya buka ieu kagiatan teh ku bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para hadirin anu kusimkuring dipihormat, sateuacan kana acara supados kenal, simkuring bade nepangkeun nu bade ngadugikeun materi. Nyaeta nu kahiji aya Bapak Diki Rayadin SPD anu asalna ti Cibasale. Anu kadua nyaeta aya Bapak Fajril Nugraha anu asalna ti Sindang Kasih. Hatur nuhun ka sadayana pangjajar kasumpinganana. Para hadirin sadaya hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjajar. Naon ari PSBB teh? Tujuan PSBB teh naon? Tah info lengkap teh bakal dijelaskeun ku Bapak Diki Rayadin SPD. Waktu sareng tempat disumbanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Diki Rayadin SPD anu tos lengkap ngadugikeunana. Nah, jadi PSBB teh nyaeta pembatasan sosial berskala besar. Tujuanna nyaeta mutuskeun panularan virus corona sarta ngapola hirup sehat jeung bersih ka masyarakat. Di sababaraha daerah tos hampir sadaya diayakeun PSBB. Dinten kamari oge dimulai deui ayakeun PSBB. Acara salajengna nyaeta bade dijelaskeun ku Bapak Fajril Nugraha ngeunaan kagiatan naon wae sih nu wios dilakukeun keur masa PSBB ieu teh. Mangga waktu sareng tempat disumbanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Fajril Nugraha anu tos ngadugikeun kamandangna. Nah, nu tos diulikeun ku Bapak Fajril teh, urang kedah tiasa ngabedakeun kagiatan naon wae anu tiasa dilakukeun, kagiatan naon wae anu teu kenging dilakukeun. Salah sahiji syarat ngayakeun kagiatan nyaeta wajib nganggo masker sareng ngayandak hand sanitizer. Salajengna simkuring nyanggakeun ka pamelon nu bade tumaros tong hilapnya dina ngadugikeun kedah nyebatkeun nami sareng kelasna. Hatur nuhun ka Naufal anu tos ngadugikeun patarosanana ngeunaan kumaha ngajaga kasehatan dina situasi corona ieu. Sumangga ka Bapak Fajril Nugraha kanggo ngawaler patarosana. Hatur nuhun ka Bapak Fajril anu tos ngawaler patarosan ti Naufal anu eusina nyaeta olahraga dilakukeun di bumi sapertos senam, moyan di payun bumi sekitar jam 8 dugi ka jam 10 jeung rea-rea deui. Nah, alhamdulillah ieu acara tos beres sareng lancar ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur neda dihapunten bilih aya cariosan anu kirang meureunak ka sadayana. Mung sakitu anu dipikahatur, hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.